Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacaturkeun di hiji sakola nu aya di jero leuweung Cisaranteun Kulon nuju diayakeun kegiatan diajar barudak jurusan motor erekong nuju diajar dagang kanggo deleuman pelajaran kewirausahaan. Kitu oge Muhammad Kosasih anu kacida bungahna pikeun diajar dagang di sakolahan. Manehna dagang nasi tutug, oncom jeung titid balado. Pangaosna 15.000 Bu, cek Muhammad Kosasih ka salah sahiji guru anu kabita ku daganganna. Amai oge atuh kasep cek guru bahasa Sunda nembalan ka budak lalaki anu keur ngaladangan guru perkantoran. Mangga Mai, temba Muhammad Kosasih tuluy nyamperkeun ka meja guru bahasa Sunda. Pamit tuang rama teh ngukut entog tanya guru bahasa Sunda bari ngosongkeun tai kanjut 15.000. Muhun Mai tembalan Muhammad Kosasih sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.